Aing eta nu nginjem duit buka jojo teh ka imah buka bosan ngaladangan aing duit teh eta bejat tisahanya kop aya di imah nu nginjem duit teh aya wae terus aing ngeureuk tingkah heula di imah bosan ngaladanganana nginjem duit teh. Di dieu mah ieu mah mah aya nu ka imah meureun bae nu ka imah mantep aing nyumput heula di dieu. Bosen anu ka imah teh Harus emas ke naon cenah tan di dieu nya. Mas. Naon wa? Kenaon cicing di dieu? Euy keur awak kering, ulang-ulang duit teu boga euy. Oh, saruar gitu mah tuh. Urang geus heubeul teh digawe gitu lah. Tah aku mah kieu ari urang minjem teh kecuragan atuh jual. Tah beuting kecuragan, nambah ka aya mah kira-kirana ayeuna. Ah juragan pasti aya. Aya wae juragan mah. Oh, hayu atuh urang pinjem lah oge si juragan. Urang enak butuh pisan ieu duit teh. Aya urang butuh keur berobat tah. Heeh. Hayu atuh. Yuk. Yuk, sugan aya lah. Lain kira-kira bakal hasil moal ieu. Ah di kejuragan pasti hasil wae. Udah biasanya saya teh loba di Loba duit teh mah tina ladang segala rupa. alah anjir hujan euy. Pindah hujan ini gede euy. Di dieu mah ngareunahkeun euy. Iseun di dieu mah jadi ngagoler oge. Moal meureun moal nyusulan meureun. Di dieu. 2 jam kemudian. Itu si kasebelah nuturkeun ka dieu. Apa ti saha aing aya di dieu? Aing ceuk ngagoler di dieu papaehan heula. Lain mas eudeuh nginjem saparahan nu puguhna ieu. Ah urang 500 we. 500. Heeh. Kembali urang saparapat mun lah. Heeh, urang 500 lah. Sakitu ge mahi sigana mah keur 2 poeun mah 3 poeun lah. Urang mah pangabutuh euy. Heeh. Tapi mas juraganana aing sare euy. Wah eta mah peureman ngaroto mah ieu. Sing banget oel Sok lah. cobaan toel. Juragan. Balik urang. Gan. Wah, buah-buah mas, dulu ieu mas. Aing mah gila tuh. Mah Urang umumku rasa pakai majin nu geus lah. ayo tuh urang ngarayu. Udang wah yeuh. Yuk. Naon sia kasebelahan aing hirup keneh jeung pagaruk diumumkeun. Tak naon sih ka dieu? Aing keur istirahat ngoler. Ka dieu. Nya tong juragan. Juragan yeuh, perlu teh lah. Aya naon di ka dieu? Ieu hujan-hujan kieu. Jeung apa aya dewek di dieu? Ieu juragan, si Mas tadi teh ningali juragan. Cenah di dieu cenah di ngumput cenah. Urang teh susul ka dieu, heuh, ka beneran aya geuningan. Dewek ge apal mah jauh teu nginjem duit nya. Lain mas juragan aya ku hade apalan euy urang kirim duit. Teu banget kieu mah apal atuh. Moal jauh terek nginjem duit nya. Terek sabaraha uang nginjemna. Di dieu mah ada nginjem 2,5 lah mah gede teuing. Tah ieu si Mas cenah nginjem 500 gitu. Aya duit mata. Kan kade we ye omat ye. Pelebah mayarna. Erek bener moal. Kumaha ieu tongkor nginjem. Sakali deui mah erek bener moal. Atuh kitu mah moal dibere ku dewek. Aing mas kumaha teh eudeuh moal nginjem teh. Eudeuh atuh da urang mah butuh pisan. Sok atuh ka juragan ngomong. Heeh atuh kumaha tuh juragan. Ieu butuh pisan atuh tulungan. Pacik dewek ke bieu ngomong. Ngan mayarna erek bener moal. Sabab ieu juragan enak mana bade mayar oge apaan ti juragan can merek abdina.
Oh, nya oi. Iya di dia duitnya ya. Nah, di duitnya oh iya tah. Tah, iya iya. Tah, iya bagi dua. Bagi dua. Tah, iya iya. Tuh, nah tuh. Bagi dua. Oh, Tah. nuhun juragan ya. Oh, nyasok. Ya, Mas ah. Ya. Kumaha itu Mas, eurek jadi moal ya. Bagi Tadi dua kan- we nama ya. Kira-kira juragan, anak ceramah we 2,5 jam. Heeh, Nang tuh. duit kan sekieu. 4.000, 5.000 gerak. Kira-kira pisan ieu. Apa lagi sih juragan? Kade eta pelebah mayarna. Arek bener moal. Kumaha teh dek mayarna, dek bener moal. Moal, Ayo moal lah. moal. Moal, moal. Moal, moal.